Mana si Cungut? Rik! Rik! Nakerawan! Nakerawan atuh sia kaleuweung kitu kan bisa aya orai. Naon kan hareudang? Hareudang mah di imah aing toek kipas. Nah sia kunaon burik? Kayak kituana nih. Kunaon? Aduh, sia cek aing kalahi bersah. Aduh, anjing sia. Ganeng-ganeng cai ge. Sia kunaon ken? Ah, sia cek aing ge. Ganeng dur. Deuleu aing kenal manuk tuh jadi hiper. Ah, aing manuk. Aing manuk alus coba tadi teh. Oh, kenal manuk. Pacek aing teh kieu, manuk gandeng. Sama tuh dah kikian juga kunaon. Sia dia teh ngerti pisan di. Ah, kau aing di hiper tuh. Adi ku sia teh lah. Aing mah bebelan kamari kan ragoan. Aing teh naon? Manuk. Hampura Rik. Sal, Naon? ing capek sal aing 1000 jeung jalma sal. Ribut. Heuh, Jeung saha sia? nyaho aing digempur kulobaan aing nu rengseng ka aing sal. Lah. Asina sal aing. Di tuh di leuweung. Kumaha teh sia? Nya teh kumaha itu nu sieun ku aing. Dah, sia mau ngobrol teh piraku sieunan ku sia. Sia berapa orang itu? Aya 5 orang memeriti itu masa. Duh, piraku 5 orang sia bisa lolos balik eta kumaha sia bisa ka dieu salamet? Oh, soakeun si itu kalaka ceurik cai ge. Cing. Oh gitu. Sia masa sama teu percayaan. Yo, sakit tadi teh sal. Kumaha? Aing teh di 5 orang digempur. Terus? Aing teh sal, teu mundur-mundur acan aing sugan salengkah mundur henteu aing mah sal. Gede kawani aing mah. Cing sia wanian kenah teu mundur sia. Nya heueuh tong bongkeun awak aing leutik sal. Aing mah mau mundur salengkah-lengkah acan ka jalma mah. Nah sia teu mundur eta kuliman. Ya udah tuh kan lagi gawir atuh. Mun teu gawir mah aing ge wani mundur atuh sudi teuing aing kudu guling ka gawir. Sia lah. Tapi asli ketang sal ceurik sia sal jamanna si itu. Cari kunaon? Heuh pas ngegebug aing pisan ya mata aing bisa lolos ge. Aing ditenggel pisan aing digebug. Dilawan ku sia. Si itu rek ngelawan aing udah teu wani cang teh sieun. Kalem cang teh kere bare duit. Sia mah kurang nyambung ngobrol teh lewehna pedah naon atuh isieun atuh wani mah. Heuh si itu rek nenggal pisan aing ngagabrol ku limaan dipacok orai. Ceurik si itu lewe aing langsung kabur we. Sugan aing heueuh ku sia. Pada aing memage wani tuh sal. Itu awak sere naon teuing. Sia sia teuing lah. Sia kemana? Oh sia hiji lawan 5. Bantuan orai sia. Heueuh lah. Sia kemana sal? Balik lah. Hujan euy. Tadi kebon bola. Pangannya. Lalu di mana tuh? Dia ketemu Pak Aing teh. Oh itu tuh. Pak. Naon? Naiknya naon? Yang babalongan. Babalongan? Ini berkadu heuh. Kayak bisa halodo pan. Oh, heeh. Aku sorangan. Sia malain ka dieu nanti isuk bantuan meureun teh. Pan urang kasarean. Kumaha? Ai ka dieu jeung saha? Jeung Mang Agus tadi mah digawe jeung si budak tadi aya nyampeurkeun hayang ngonten cenah nya ka mana si budak kehe teh. Luas leos dasar goblok. Pak. Bantuan tuh lain papa we deuleu tuh. Pak, aya pacul. Itu tuh. Pak, Naon atuh? itu Mang Budak. Pak. Tuh. Mang Budak. Budak. Nah siang ada molori dinya tuh kunyuk. Aduh. Kumaha eta kumaha mun ka kubur paling lalila mah. Ini goblok si kunyuk ka kerek. Budak. Ari nu goblok. Naik ka mana sia? Ek neang manuk. Manuk naon? Anak kamari teh aing neuleuh nya ka ditu ka kebon. Heeh. Aya sayang ku aing teh di deuleu. Anjing ca aing teh. Naon? Anak kacer. Wah, Anak siapa? anak kacer. Dina naon? Di ditu dina sampe tuh luhureun kebon maneh. Heueuh nya. Heeh. Cing menang milik. Nya heueuh atuh. Ek di tang ayeuna.
Nya di teang atuh bisi ku batur manten. Atuh ding. Cing, anak kacer. Naluhureun kebon aing datang ka sampe. Heueuh. Congor teh sia. Kacer sajodo. Jaba moal hese ngajualna teh. Anjing gope mah geus di tangan ieu mah. Nyimpen naon teuing aing peuting cungur. Di belah mananya? Cing. Alah, itu tuh. Anjing. Woi. Cungur, eta manuk aing. Cungur. Cungur. Eta manuk aing. Cungur. Kenapa, Pak? Atas di mana? Siapa Isal? Masih di situ. Eta manuk aing, Sal. Naon manuk aing naon? Manuk naon adi? Eta manuk anakna. Anak manuk naon Sal? Kacer? Ingu. Nah, ingu-ingu kumaha eta nu aing. Aing di mana sih gitu? Menang manggi saminggu ka tukang. Ayeuna Dimana, karek Sal? dibawa. Sampe nya mimilik Ya bebas atuh nah. Bebas kumaha pan eta mah nu aing, geus kaciri ku aing. Ngaran-ngaran di kebon oding eta bebas sawe nu manggih. Kecuali ku sia teh di ngaranan manuk oding teh yang diala tak kitu. Wah. Sarua wae ka deukeun nu aing eta mah. Hayang digarulai ku aing. Digulai naon kehed? Yang dibabuk sia ku aing pacul. Marukankeun aing action. Cih, sia kehed ku aing di kecelek sia. Namain kecelek. Hayang dilaporkeun ku aing. Haris. Eta mah geus milik aing. Ya, ngaran di leuweung kehed eta milik sararea eta sia teh. Kok alam keneh sia teh. Tah tapi kapanggihna ku aing ti heula. Bawa ku sia ka imah kehed ulah ditunda di leuweung ari nu sia mah. Heuh sok kadeukeun ku aing dibawa. Montong kita ngesana gitu. Ya, apa coba? Coba ya dua apa aja dulu, sajodoh sih namanya mah. Bang ingu mahal gitu mah. Anjing, nu aing. Neangan deui sia ka leuweung kehed. Eta neangan deui eta nu aing eta. Hari sia kalau mau aing ku aing sia bro sia. Sok na marukan Pakanek lah. Babar sia nya. Sajodoh ieu mah, Pak. Cik. Anjir. Halus ieu mah. Awas ya ku aing ke. Direngkapkeun ku aing. Hanjakal di bajaan goblok. Kunyuk sia. Naon kunyuk-kunyuk. Direngkapkeun ku aing.